Legenda nyerioskeun aya hiji karajaan di luhur mega anu dicicingan ku dewa sareng ku guru-guru anu kuat. Parentah tara guru salaku pamimpin kahyangan, kami baris nepikeun parentah kami ka sakabeh pangisi kahyangan. Yen wajib saha bae mantuan ngawangun karaton kami di beulah wetan kahyangan tanpa ieu jeung sing saha anu ngajauhan jeung teu ilu biung dina pangwangunan ieu bakal dihukum hal hadesna nyaeta kudu leungit leungeun jeung sukuna. Parentah ieu diberlakukan di dinten ieu. Dewa Anta anu wujudna naga ngalasa kaganggu ku parentah Batara Guru, manehna ngalasa sedih lantaran teu boga leungeun jeung suku. Pikeun pangwangunan keraton Batara Guru anyar padahal hukumanana bakal tetep dilalapkeun ka manehna sanajan teu boga leungeun jeung suku. Hukumanna nyaeta maot ku pancung Dewa Anta. Dewa Anta nu ngalasa sedih teu kaampuh nahan cipanana, mocol sapopoe nepi teu sadar cimata Dewa Anta lobah jadi tilu endog mustika. Dewa Anta buru-buru nepungan Batara Guru pikeun mikeun endog tilu permata minangka sasajen pikeun dibabawa dina sungutna. Dewa Anta bade ka mana? Si Garuda ngalasa ambek sabab pananya teu dijawab ku Dewa Anta. Si Garuda langsung nyerang ka Dewa Anta sehingga tanpa tersadari eta dua endog mustika teh mulak jeung pepes tinggal hiji endog mustika. Dewa Anta deui buru-buru ka guru nuhunkeun dihampura kalayan masihan endog mustika. Hapunten kalemahan abdi Batara Guru, supados abdi henteu tiasa ngabantosan dina pangwangunan Batara Enggal. Janten gantina abdi mawa endog mustika. Muhun Gusti Anta hampura ka anjeun. Saratna kedah diinkubasi dugi ka menetes teras kemudian diserahkan deui ka abdi. Dewa Anta oge ngainkubasi endog mustika sabali ganti poe. Nepi ka hiji poe Dewa Anta bunga kacida uninga yen endogna akhirna menetas sarta langsung nepungan Batara Guru. Aduh, Batara Guru, ieu orok lahir tina endog mustika. Muhun abdi bade namina Nyi Pahoci Sanghyang Gelis. Tahun ka tahun Nyi Pahoci geus lobah jadi mojang gelis, lemah lembut teu lemes nepi ka unggal panon, netep ka dilina bakal mikanyaah nepi ka hiji mangsa. Aduh Nyi Pahoci, kageulisan maneh satenana taya bandinganana.
Taya sahijieun Dewi kahyangan anu bisa nandingkeun kagelisan anjeun. Ku kituna, ku ieu kaula boga niat ngajadikeun anjeun ratu. Salah sahiji dewa sawarga anu dimaksudkeun pikeun menta leungeun maranehna oge uninga ngeunaan ieu sarta ngabahas eta kalawan dewa sejen. Para dewa ngalasa kesel jeung niat lek ngaracun Nyi Pohaci. Batara Guru jeung dewa-dewa sejena anu nyaho kana pupusna Nyi Pohaci tuluy bawa awakna ka bumi pikeun dikurepkeun ku sabab kasucian jeung kahadean Nyi Pohaci. Teu lila ti harita rupa-rupa tatangkalan mucunghul tina sirahna, medal tina buukna, bungbuahan tina dadana, tangkal jati kaluar tina leungeunna, tangkal korma tumuhul tina auratna, singkong tumuhul tina sukuna, jeung palawija tumuhul tina bujal. Ieu carita Nyi Pohaci Sang Hyang Asri Dewi Geulis, kasuburan Tanah Sunda.